mentak lamun urang jadi kiai lah, kiai mah sapira kiai atuh lain wali-wali acan, boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain, boro-boro wali solihin ge lain kobo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui, diaromongkeun ku ustad, diaromongkeun ku jawara, ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyaing mah ngariung ge hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur menyatu nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh bulu lain teu bisa kitu ieu cacak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kanjeng Nabi urang mah komo sarua bae itrati wa biali badamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi a'udhu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allahu a'lamu bimaradi wal quluban pada alin sirakabai anjainakum waktu nyelamatkan isunakum min sirakabai wa fi qiraati anjanakum wa fi qiraatin ning dalam lan ikut tetep ing dalam qiraat sejima palapad anjakum nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh min ali fir'auna saking pirang-pirang kaum Firaun yasumunakum kang pada nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh yukallifunakum tegese nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh wa yudhikunakum lan nyicipakeun ya alu Firaun ing sira kabeh su'al 'adzab ing alana siksa asyaddahu tegese saksangetes azab wa walan tiya azab iku yuqattiluna abna'akum kumata ini ya alu Firaun kabeh ing pirang-pirang anak lanang sira kabawa yastahyuna lan pada nguripaken ya alu Firaun yastabaquna tegese ameh netepaken ya alu Firaun nisaakum ing pirang-pirang wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalam mangkono ail inja'i ail azab tegese nyalametkeun atawa siksa balaun utawi bala in'amun au ibtilaun tegese in'am parina nikmat atawa cocoba min rabbikum azim saking pangeran sira kabeh kang agung afala tata'izuna natah maka ora narima kaurukan sira kabeh pacan cahuna amakultum maka narima kacegah sira kabeh saking barang kang ngucap sira kabeh saking emak wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون
ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Allah alam bimaradi wa adalan ngajangikeun isun agung dialipin kalawan nganggo alif wa'adna. Waduh nahalan oranana alif Musa ing Kangjeng Nabi Musa salasina ing 38 lailatan wengi nukallimu dan tiaya tegese kang bakal rasan isun agung ing Musa ing dalem narika dari matutuge ya salasina bi aya sumaha kalawan yen tah puasa ya Musa ha ing salasina wa hiya dzulqa'dah lan utaya salasina lailah iku bulan dzulqa'dah. Fasamaha maka puasa ya Kanjeng Nabi Musa ing salasin falamma tamat maka samang-samang sampurna ya salasin ankara maka inkar ya Musa khulufa famihi ing mambu cangkeme Musa pastaka maka nyiwak ya Kanjeng Nabi Musa. Fa'ambarahullahu bi'asaratin ukhra maka marian tahuing Kanjeng Nabi Musa sapa Allah kalawan 10 dina kang wewene yukallimahu bi khulufi fami berpun yantara rasa di Allahu ing Musa kalawan mambu cangkeme Musa kama qala ta'ala kaya olehnya dawuh Allah ta'ala wa atmamnaha bi 'ashri Lirnya perdakan isun agung aing salasina kalawan 10 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Fatama miqat rabbi maka sempurna apa waktu pangerane Musa waqtu adi tegese waktu janjine Rabb bikalami iyahu kalawan rarasane Musa kalawan rarasane Rabb iyahu iya Kangjeng Nabi Musa 40 hale 40 halun yaiku dadi halailatan apane lailatan wengi tamyiz yaiku dadi tamyiz. Wa qala Musa lan ngucap sapa Kangjeng Nabi Musa li akhihi kadua dulur Musa Harun nyatane Kangjeng Nabi Harun inda zihabi ilal jabal ing dalem nalika lumakuna Musa maring gunung Tursina lil munajati kena arah munajat ukhlifni ngucap ing lapan ukhlifni angken teni sirah Haruni isun kun khalifati anas yaiku dadi khalifah ingsun fi qaumi ing dalem kaum ingsun aslih amrah lan maputaken batutaken sirah ing perkarana qaumi wa la tattabi' sabilal mufsidin lan aja anut sirah ing dadalan kang ngarusak kabeh bimuwafaqatihim kalawan ngamuwafaqatane mufsidin alal ma'asi ingat se pirang-pirang maksiat ingat se pirang-pirang maksiat. Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Firaun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya kahanean sebahagian kaum Kanjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kanjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep be ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patu endahan ngomong ka Kanjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ke pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun masyaallah. Kanjeng Nabi Musa teh beres pikir Kanjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun didakwahan terus baik ketika dulu jelema sujud ka batu endahan men tanya na pangeran kos kitu
cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah, sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus meger kurnia karanjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa ye make jeung hayang pangeran salian Allah atuna naonna mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran, belah ditu deui gitu nu mangeranan ka si buta mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget. Iya Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah Nabi. Kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mujizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun aju bunganya na bisa nyebrang Firaun mah kanyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna ieu kan nyau kadeuleu ku batas sorangan berangkat menuju Mesir sebagian geus aya di Mesir sebagian deui masih di jalan keneh ieu nu di jalan anu neureu ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba panggieunkeun patung kami cara itu teu beres mikir Kangjeng Nabi Musa jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu tah nu mantak dilanjutkeun pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh kaum eling ingat eling coba ge ya dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu manya kudu menta pangeran teh tina kayu eta mah makhluk teu boga boro-boro jang urusan urang bukunya nana ge disungsepkeun kurang nyungsep kunaon cak Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedang aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jaka deuleu bisi hayang ka mana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cak Kangjeng Nabi Musa jadi kabaling nyar kieu ya wa anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab cak Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deui dengekeun yeuh hiji iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun karanjeun kabeh min ali Firaun ti Firaun beserta kaumna nu sangat biadab kabiadabanana yasumunakum su'al azab nyiksa karanjeun nganiaya karanjeun dengan siksaan-siksaan pohara jasa asyaddah teu inget maneh kana kasalametan eta pamaneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa penyiksaan teh kapan masih kena terasa di mata masih kena kateuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum pamajikan mana lahir ke dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun lamun lahir laki kapan diharapan maneh dibunuh harita kena dicacan teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah wa yastahyuna nisaakum lamun lahir awewe pakuman diantep ambalaya awewe lahir laki bodoh cacan lahir lalaki lahir awewe antep berikut yang pemajikan maneh kapan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikeneh kadeu
kene kumata kararasakeun kene yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bara'um rabbikum adid apan bila pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakeun satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah nikmatna urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah mir rabbikum adid. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izo sebagai mauizah sebagai piwuru lamun eta dijadikeun sebagai piwuru inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngaroromong meta pangeran tina batu buang ka amat kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nya nama teh hayang amplop dakwahna teh hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di mana ge ngazam hayang itu atuh beujeuhna bae lamun kaumna tetep judi bae beujeuhna bae lamun kaumna tetep bae maling beujeuhna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayang anu kesempatan doang mun diajak kerja sama mah kiai ge diajak korupsi atuh siap-siap bae ngaruh kesempatan bae nya buktina aya kesempatan madut sholawat ku jana tetep ditikal bae tetep ditilep bae kuari aya kiaina nah mal didelekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah delegan dinya kabeh pugu sia tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwah dan dunyaan gagah jasa tangan besi siap ya nama dek ngadu jajaten siap caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri karena hati lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah baik adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah tenang ketika urang balik ih atuh aing mah jeung Gusti Allah wayah dakwah bae aya kesempatan mah jeung lalugina mangga teteuing adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut hai sia ku goblok-goblok deui aing kurang kumaha sia nurut atuh ka aing sakitu ngaji terus bae ka sia aing kurang kumaha wayahna atuh sia narurut ka aing ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut aju nyeri hate urang nyeri hate ieu cilaka urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun hai dulur ieu lebaran urang nurut bae ya nya ka pamarentah ya urang mah atulah sakiayana urang narurut bae mah tak kunaon ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah NU ru'yat nya wayahna nya ai masyarakat teh nurut bendu dikunci sia ku aing masjid eta teh kos kitu teh nyeri hate atawa anu nyekel ru'yat sarua bae anu nyekel hisab dulur urang kumaha deui ahli hisab ya ieu mah hisab ge hitungan doang ja buktina mah ru'yat sia kudu nurut atuh ka aing ja sia ngaji-ngaji di aing ku aing atuh di papatahan ku aing wayahna kudu nurut aju teu nurut nyeri hate capek tak kos kitu aju sasalaman ge dijauh bae lah teu kudu ja sia teu nurut ka aing aju sakumaha we beres malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing sia ngan hareupna doang ka aing ge sakumaha undur-undur sia mah hareup heueuh itu kan ngajebian ka aing geus tadi tuh lain kitu atuh jadi kiai mah kanyahoan teh jero hatena loba kalajengkingan berarti tamat loba bilatungan lain kitu wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah nya ieu aya tim ru'yat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah di pemerintah aya kiai di ditu aya NU kurang kumaha dulur kabehannya ai brak teu nurut atuh geus ai ilas bae oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya geus beres bu ngomong mah ngeunaheun
coba bukti rara tetangga gua hari ya intinya banyak bacaan bong beda lebaran nanaonan eta kos gitu nanaonan ya tuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinan anak sakumaha hese nanya anak yakin supaya kahisab atuh hese ya urang hisab ge deuk ka ruyat atuh hese ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararahonya ho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh mah rarese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu beleutik batur nyembah ka batu dikerkeun ku sia hese geus urang mah dakwah-dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ru'yat mah kieu lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae ulah ka hisab ya hisab mah mah kaulna ge dhaif ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar nu mentak aya ru'yat langsung aya ru'yat di jero kolambu mana bisa ru'yat di jero kolambu ya teh ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kumaha dek milu bae cenah kiai ih ulah henteu deuk milu bae kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mah naon teh ji pan atuh kitu amat hese keyakinan tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek tungtungna bendu bae ka kiai na ge bendu moal aing mah salaman sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang ka kuari moal nyaba aing mah ieu anu rugi atuh sabodoh ya Allah ya Rabbi aju nu hisab hayang sebabnya nama ruyat hayang aing mah deuk nanaonan kuduna ge dakwah mah dakwah bae ajakan ka Gusti Allah lah taba urusan puru leutik na ge leutik da ge leutik da ge leutik biasa kunaon aju digede-gede atuh di sisieun nyana nu teu salat teu diantepkeun bae di sisieun nyana di sisieun teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan untuk puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tuh tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir manu bogana Gusti Allah set ngasupkeun keyakinan atuh hese teh mah kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusan anak geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjieun ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula kita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya
kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah. Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat. Urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa. Eta kan pibakalin pohara jasa kan. Masyaallah. Kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah laut aing teh teu ngabangun. Begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang naekna Kangjeng malaikat Mikail. Didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak kana bebatuan teh begitu diangkat ku jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak-tapak suku. Tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti di dia yang maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah. Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cak jana. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman. Ya nama balik deui ka Mesir didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak didinya kunyana digodog sanggeus tadi godog dirupakeun anak sapi atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda kitu malaikat Jibril diasukeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata di anak sapi dibentukeun anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabeh hade indahna luar biasa bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi ya Allah. Pohara jasa kapan? Atuh masyarakat barang geus beres kabeh pararaeh di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah. Urang makan teh nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kahebatanana? Ya, anak sapi. Meunang yen kaula titah ku Gusti Allah, ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak. Deuleu mengkilapna ge luar biasa. Nah, kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok tira urang tongton ku kabehan. Bener dikaluarkeun. Jerebas sarujud kabeh ka anak sapi. Brak sujud kabeh ka anak sapi.
atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh minta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh barang datang ke Mesir neuleuh anak sapi disarembah atau langsung sujud be berak teh sujud bae ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu bohara biadabna kuari Musa samir nyin anak sapi tina emas haju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa samiri eta lang coba tambah coba tunggu coba nyilek culak cilek coba depak nurut jasa durut nyana kapan anu nyeun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi mantak ulah kaget lamun di India ku ari sujud ke anak sapi sararujud aya ti dituna teh anak sapi teh horegana masyaallah karim da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar aya Musa samiri nyieun anak sapi jelema ku hari maka darinya kabeh ibadahna pohara cak Kangjeng Nabi Musa suga teh hajur deuk narurut janten teu biasa bae pohara eta Kangjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh lain wali-wali acan boro-boro wali solihin ge lain ngan ngaran doang solihin lain boro-boro wali solihin ge lain komo nabi mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur menyatu nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh buku lain teu bisa kitu ieu kacak Kangjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kangjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae nah ku ari mah Kangjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulandan sia hendak muka lama jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beteng teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar kormas sacuil mah masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kangjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peti Masya Allah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 hari mantep nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapetingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadina keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sebulan puasa kopi pabrik kapal api di drop ku jana kapal Jakarta puasa mantel Masya Allah barang puasa pohara jasa datang ke beak stok kopi
susu beak natangka susu pamajikan ada dipencetan punya beak apa beri susu di drop punya Masya Allah eta kan pindah urang mana dek kumaha muka lamana jeung Allah dia lain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti petinggi teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak tinggal tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegula atuh ieu mah Masya Allah parahnya saya mah kali Tuhan belum puasa tinggal di Tuhan lain puasa tamah tuh kos gitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kangjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peting seripit buka seripit peting teu sare beurang teh puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau Kangjeng Nabi Musa nyiwak maksudnya supaya ulah bau ka panggilan Allah beres nyiwak ditegor ku Gusti Allah Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ya gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat-malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantap mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupa seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa oh cek Kangjeng Nabi Musa pohara orenganan puasa barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa hei malaikat di kamarana comeback ulah parah tau orang luar negeri berarti comebacknya neta ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka nagara kami deui emang kunaon bau maneh ku mah gara-gara nyiwak bau ya Allah nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 poe deui Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik Masya Allah coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba aja pada nurut dan hah oh bisa utah dirinya urang pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulufu pamisoim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amreh ge henteu kok ieu aneh
di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungeut munggu Allah tibatan minyak misik ka ambe lah ku malaikat-malaikat madak lamun jelema loba dahar jauh ku malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteung asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nyinggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh uci sampugu aing mah dayut ge jalan lain kurang dahar sebeudang nya eta pugu maksudna kayak gitu aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 penting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa imah di imahna mah geus pokona bakso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung orek koros eta mah lamun orek koros liwat nya ge ngadadah sama nih ye sarua jeung orek koros seuri orek koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing emeng gregetan jasa emeng nyala nyumpahan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok cak aing acan mantap ku ayana dahar sasakeun cak meng mah tuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeg masyaallah lu tak cekolot bae lah badi masing ada lamun bari teh ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka beabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon teu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ya kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat biasa mantap kolot baheula mah kula mah pasti kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia aing mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmat lagi bae ngadoa ya Allah ya aya doa nangan gua ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dia kabagian sanajan hulu na jeung tulangna
abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tetangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata. Ya kan nu entak hayang ka cicingan ku Meng emang babari hese. Urang neangan coba Meng hayang betaheun di mah urang hese. Tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku Meng mamana ge datang bae ka imah urang. Urang malik kesel deui. Atuh jam Meng mah kos kitu. Dipicen ku urang 5 kabeh datang 10. Maka mari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui. Hese Meng mah sebabna didinya lah aya makanannya na. Ngadoakeun 2, hiji Meng, nomor kedua cucurut. Eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan. Bari ku kula awas eta cucurut teh beurit pehan. Mun beurit ulah. Tapi beurit nying mah pehan bae. Beurit teh 2. Jadi wal beurit yan kosimu lekis men. Wa nyingingun wa gerehi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ieu mah beurit nyinging mah pehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah pehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging pehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik pehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nek naon endek itu naon garang-garana endek nyetak kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian dek ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi dek ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai ti Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh keneh cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian ku kumaha ieu dek aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu pakai jubah aing ya pakai geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong biasa sia atunya nah pohara jasa Masya Allah tungtung nama hadam nu jadi kiai tuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi menyempot bae kiai di tukangin anak seri bae Syekh Nawawi itu dihormat segala nanaon jadi lagi empot-empotan dengan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi saja bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai ku mah udeng-udeng woi eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beheladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyelek terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bahasa Arab bisa kabeh waktu kabeh gede bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebatnya padahal hadamna eta lain lalagaan pohara jasa
barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watuh kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi nu asli. Teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cara aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kanyahoan biasa dieu bege kieu teh. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek cet nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar ke Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil pun bisa nama cenah kana tah dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bilang toko rajungan ujianana mantap berean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan ya Allah ya Rabbi kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu dicokot dieu salak Bogor dicabut dikelek kabeh ge maralotot bae kabeh kiai lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang cenah daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu ieu ti Rumingkang cenah ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa teu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tawa lain kudu kos gitu teman kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah dah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan ya diberi kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mamual nanaon deuleu engke di akhirat
anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun ke di akhirat, rasakeun ke di akhirat kuarima oke baik iya baik, tapi engke di akhirat kumaha. Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa salasina lailah, ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 penting teh maksudna nu kalimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poeane Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamih lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeuna amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka. Akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu mengebersihan bau sungut. Ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah pamarahullahu bi asyaratin ukhra. Kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liukallimahu bi khulufi pamihi. Maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa. Masya Allah. Madak tadi tambahan dari Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr. Kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patam miqatu rabbi arba'ina lailah. Sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 peting kuari magis 40 poe 40 peting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit teh sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep. Ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakal dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu ceuk teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain usia ulah diawak ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kekuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak koyo dahar sia wasrabu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia dek bersyariat silakan asal ulah mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerja sian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus dekaing awas sia lamun dekaing
aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka Masya Allah nu mantak beda ieu mah norekat bae oh ai peuting nyobandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat batah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan gua ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin namun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memehna sebab ieu mah jadi halang pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh di syariat bakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrobu 100.000 ketika neuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang kene dak euy aya kene roti aya kene dah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah deka Allah lain deka Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babet teu nabak beda jalurna itu Masya Allah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanin Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau kambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing baueun dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka embeu bau sungut teh nyiwa tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tamah deui sia fa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten kowo di Banten mah bahaya tukang sao malulu mal bisa yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain loba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak
intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip. Lo bajer manu kapangi geus menang bebeja. Brak, kaget. Sesuai jeung kadar derajat dirina. Nu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Nu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon. Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebabnya nama manggihan. Terus bae malam Jumat kapangi jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran nih mah. Beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bunga apa tas kapangi jeung Lailatul Qadar jasa di mana di Puri sakai heran Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon dong budak kapangi Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Harul Qadar aduh ampun cak cara geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih ya mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapangi jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal moal bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa bersihan beteng bersihan kolbu geus boga kolbu maja Nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek buka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus gadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pemerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endahan diantep mufsidin berarti tuh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka la ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kana ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui
Cuma nyaho tuh tokecang bae sirana si ratu tah sirana si ratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah kicing bae ndek kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu dikejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi muih ye kiai kos urang mah kos kieu tah di MUI henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu swacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing ka mah hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman beureunan nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadikan nu bodoh ngaji mah tuh maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kulama negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be ayo sia emangnya lagi itu baik aing mah ya tuh tenang baik sabaraha tahun sia hirup di alam dunia gitu tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mah dibejakeun gua ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun bea tang waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngaberantas eta pamarentah eta korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh mah teu nyaho nya teu dibere bere ge saeutik haju siap pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian gua lagi ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu iya emang gak CD enggak di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah itu negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gimana cenah ki Banten aing teh nyaho kana kos gitu bae tah eta kan kritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi iya iku mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitulah mau ditanya agama mana weh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis dia Islam saya
wali di Pandeglang nu kaluan nu jarah di bupati apun eta si neng deui bae neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan tita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah ngan sakadar caritakeun doa buat teuing di dieu ge lamun si neng mah gua lagi milih Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bae hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu-katu cakaten naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada-rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar-kaluar gitu sorangan tek ngaji nyaritakan urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wagala Musa liagi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salah ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge eta ge geus sarua bae mangga Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti